Buat Ulah Ujang, sabaraha eta? balap. Sebab Mahal. Haji. Oh, mi. Jang, Naon mah? tujuh naon Jang? Main naon? Yang balap tuh mah. Oh, main bal. Heeh. Mate kapan erek ieu rek transfernya? Ujang calik di dieu nya. Soalna mate rek transfer kamari arisan can mayar 2 poe. Ditetagih wae ku ketua itu arisan nya. Kemana? Eta ka counter. Ujang calik di dieu sing bageur. Dia tong ngiringnya. Itu yang lu mah. Ya atuh calik di dieu. Nya. Nya. Atuh mah yang ngilu atuh. Ya atuh Kira calik aku di di dieu. mah sorangan. Si bapak eueuh tinggal ikeun aku sorangan. Mau kemana si bapak teh? Geus 3 bulan teu balik-balik. Nya puguh kitu si bapak teh mata kieu ge arisan kamari can Kira aku nyandung si bapak teh. atuh tong kitu jangkeun bapak maneh teh meureunan di ditu na keur hese kos emak ieu emak oge ka dieu hese dengan duit teh ieu ge milu gacong ngarit ka sawah milu ka batur mah teh sampai jam 2 balik di sawah teh jabanding kamari ge Bang Emok hayo we ka dieu mama nyumput we di ditu di dapur Nyebut di nanaon. di dapur atuh da ya Bang Emok hayo we di Nggak turun hareup kata ya. naon turun katel Buah-buahnya nunan si bapak teh. ulah kitu jang badan si bapak tadi teker neangan duit sarua kos emak ieu Tapi ning tara balik si bapak teh. nya puguhan gitu jadi dia telepon tak aktif Tuh, buah-buah yang ngora. ah buat teuing ke mau balik ka dieu jang Irahat cenah balikna. nya eta duka teuing atuh iraha-iraha nama nya tuh hayu atuh tapi kieu nya jang emak teh puguh geus teu boga duit ieu teh ngan duit pas-pasan ieu teh jang transfer ka ditu ka arisan 2 poe can mayar ieu teh jang di ditu tong seueur pepentanya kumaha atuh da seueur pepenta seueur nu ningalikeun sok isin gitu Nya mama mah. heeh Nya. ieu teh awasnya tong punta pentana naon kan kamu geus meuli ieu nya hiji Hiji. bae eta oge masih bisa dipake alus kene nya nya ieu Nya. tuh merek ieu heula nyata rekeningna Ujang ada Ujang Pak Haji punten ngiring transfer Pak Haji Ceu mangga. Jang balik di tong ka mana wae nya kita tong Nya nya mah. tuh Pak Haji engke nyeuselan Nya. sok calik mun ieu Pak Haji teh nama rekeningna Transfer ke mana? Gaya transfer si Uce lah. Itu nomor rekeningna. Sabaraha ceu transferna? Namanya lah rada bolor itu. Ujang calik di dia itu isin Pak Haji yang ieu mah. ayo segala dia Tuh aya balanya. terus kamari kan tos meser Ujang ieu Ujang sing nurut geura ka kolot teh Nya mah. lah kitu calik mun Pak Haji eta 30.000 Pak Haji mohon dicalik mohon 30.000 dia kanggo ieu kanggo arisan kamari pas 2 mingguan teu acan bayar 30.000 nya. 30.000 nilai lalina teh eta arisan 30.000 2 mingguan. Arisan teh ini kot kali laleting mayarna. Nek meser jang, sok we milihan lah. Sok. Nah si emak ieu. Sok nya. ya Allah budak bedul maus mah kali gitu isin segala cagapan kamar kan atos atuh Hayang deui atuh teh ieu balanya. atos ieu tos pasti
Ujang calik Ujang. Aduh, Ujang. Kata nu si Ih, gimana AA itu putrana Pak Haji tong dicalikan. halus mas sepedaan. Ya, engke meset kasih bapak. Mun aya eta ge. Wah tuh yang iya mas. Ah, terus Ujang tuh kayaknya. Terus sepeda tuh yang iya. Buat Ulah Ujang, sabaraha harus eta? balap. Mahal. Berapa Ji? Oh mira, Tuh 20.000. Sabaraha itu Pak Haji? 30.000. Tuh. Mahal Ujang. Iya tuh aja Engke atunya tos aya bapak. Iya wah hiji. Ih, budak teh bedegong tuh ini step duel teh. Ai bieu ya. Nya janji hayang-hayang kieu boga budak ti bapa maneh anu kawin menang maksa teh. Kitu teuing budak Iya teh. halus tinggali balap. Atos. Atos cek. Iya. Ya, Ih, haji iya, atas Mak. ya sedekna. Ayo, sok. Ayo atos, ayo. Pagi. Ya iya nyokot lah hiji kan dibayar si bapak mun balik. Atuh teu bisa jang dianyuk mah. Teu rugi Pak Haji dianyuk mah tuh. Iraha balikna si bapak. Astagfirullahaladzim. Ya atas. Kumaha yang iya mah. Ayo, sok. Eta. Oh, astagfirullah eta si Ucu. Ceu karunya tuh, Ceu. Kot kan dijewer gitu. Aya we, ieu mah yeuh. Aya keluarga nu kitu ieu di dieu. Kepengan urang mah. Bae lah.